Lur, setengah naheun make senok mah teu kabawa mina teh. Oh, yang naon tuh Lur? Cipok nyokotkeun garpuh lah. Oh, siap Lur. Kunyakeun make senok mah. Lanjut. Lur, asal ya nyokot garpuh teh. Buah ke Arabnya kok Lur. Ah, dia nyoh we. A few moments later. Lur, iya garpuh teh Lur. Mana? Hah? Lur, simpang ngechatkeun si Ugun lah. Oh, siap. Har, kakak makat budak teh. Ayo mana naon ngechat banget urang. Kita si itu orang mas ngicat mah banget maneh. Kita saha teh? Si itu hayu baru orang sampeurkeun. Aduh, ayo urang terus hari di chat kieu teu baik pisan kumaha. Ayo urang sampeurkeun urang. Ayo, Ayo mana nu tita Ayo. ngechat urang teh? orang sampeurkeun. Har, ai mana teh beungeut naonan gun. Kan ku tadi ku maneh kita ngecek. Oh, mana nu tita ngechat urang teh? Naon maksudna mah kitu? Har, maksud urang mah kita ngechat kieu, kita ngechat lewat WA, lain ngechat beungeut. Aduh, lah urang teh jadi korban. Aduh, da itu lain di pom euy. Dari teh. Har, bensin urang ka mana nya euy? Nyao ah. Oh, Lur cing, ngampura Lur panggilkeun bensin. Ah, sia nu cokot atuh. Ah, buru-buru cokot lah isina. Astagfirullahaladzim. Ade atuh. Aduh. kalem. Bensin teh jauh-jauh mau. Har, ai maneh Lur, urang teh rek nyeuneuh rokok lain rek kaduruk ieu mah. Harusnya. Tadi sana ngajak ngeduduk imah kamu. Oh, ayeuna urang sampeurkeun. Ka saeuta. Ai mana teh beungeut naonan gun. Oh, jadi mana anu tahu dinyoretan si adik urang teh? Lur cing, ngampura Lur panggilkeun bensin. Ah, sia nu cokot atuh. Ah, Buru-buru cokot lah isina. Astagfirullahaladzim. Aduh, kade atuh. Aduh. Aduh.